Cek ilmu agama sing sasaning jalma anu pernah ngalakukeun jinah sakali maka hudang di alam kubur teh mamasna bakal sarua jeung gunung Uhud panjangna ti ka Bandung. Eta anu sakali jinah teh panjangna ti ka Bandung. Anu 10 kali jinah mah panjangna ti ka Madinah. Nya. Nya. Saleh gede na sarua jeung gunung Uhud nu sakali lamun 10 kali gunung Uhud panjangna ti ka Madinah. Itu untung cek Allah innallaha aliman hakima keur ngabuktikeun jelema nu kalakuan anak kieu moal di alam dunya teu aya lokasina. Aya 10 di desa urang anu tukang jinah heuk dibuktikeun mamasna sarua jeung gunung Uhud maka lamun urang mah bakal Kesan kasep kahiyang duka ka mana. Tapi lamun dina baina mah Nabi SAW pilih hijri indal baiti nawitan Kangjeng Rasul teh nuju aya di hijri Ismail cana ku malaikat Jibril kasisi sumur jam-jam dibelek dadana ti sana pun lak-lakan dugi ka sana pun udel dibelek. Nah naonan Kangjeng Nabi dibelah sabab bisi aya rurujit di jero badana Kangjeng Rasul. Nu jelas tina dada belah kenca aya nu dicana ku malaikat. Naon eta? Getih hideung. Naon getih hideung teh? Karaton setan. Lamun getih eta teu dilaan maka setan mah bakal betaheun. Itu urang kan jadi barasetnya. Madak setan di mana geus 2 tingkat. Tong aneh lamun setan iji kibung kana urusan hirup. Ka mana-mana setan moal gilaeun. Sanajan kiai ustad ajengan Nabi Adam nyalira tapi kan ngagubrak ke alam dunia teh gara-gara wolk eta. Komo keur ka urang di mana aya di Karukut malah geus gede ayeuna teh. Geus 2 tingkat ayeuna 3 tingkat. Mata kabeh nutur-nutur ka mana langkahna. Tukang tani di sawah milu setan kana gelung pacul teu tingalin. Matak lamun lempang dia ka Bandung berat pacul aya setanan. Itu ayeuna pika pipir mah hayam hampang keneh dan nuturkeun tukangan bujur. Lamun nepi ka sawah ka kebon bantuan ku setan sup kana jero hate bakal mudugdug di jero hate jalma nu kasetanan ka tukang tani. Meuli mah aing tanah mahal. Mending nyopakan wates tah setan bergerakna di dinya. Di mana geus nyopakan wates di jerona aya setanan. Ceuk taneuh awas ya moal aya jelema nu paeh ka langit kabeh ge jelema mah lamun geus paeh baka di ruang ka jero astana ka jero taneuh. Ceuk taneuh lamun asup siling ka jero beuteung kami diidap ku aing. Kitu 7 lapis bumi ngancam ka jelema nu sok pangangguran punjang pancong dina wates. Setan teh dina awak urang. Jelema ngagidik henteu ka sawah tapi kalah ka warung. Milu setan moal gilaeun jelema sanajan indit ka warung. Saur bapak ka ibu-ibu tukang warung. Bu mese rokok. Itu pasihan we ku tukang warung teh rokok duka sabatang duka sabungkus. Bayar we ku bapak. Uih we setan da balanya. Itu halal haram nu ngajual jeung nu meulina haram. Naon sababna teu anggeus da jual meuli. Pan aya ijab kabul. Itu mase rokok bere rokokna nampi rokokna nyangakeun artosna barusah jual meuli. Itu Imajana meser kerupuk kop kana kerupuk sok duit ini teh kerupuk setan ada. Iblis nutur-nutur kemana-mana ge. Itu bade talabul ilmi nyanak tiung nupang alus-alusna ngarah ka puji ku batur setan eta oge. Itu malah aya nu ngadadak nginjeum ka tetangga daerah na talabul ilmi sia teh boga tiung ngarah naon dititiung deumel ka sawarga.
Temenak keterangan ibu-ibu dititiung ke sawarga teh aya teu salat teu zakat teu puasa teu ngaji mah kana neraka jeung tiung-tiungna. Maridu-ridu maneh. Kitu tong sok dibabade aturan Islam mah. Ade ulah lawara. Itu mun bisa talabul ilmi teu perlu di baju di celana ge manjing sawarga. Gitu. Nya jeung borgon begitu. Mata tudung tiung di ibu-ibu disebut hijab. Naon hijab teh penghalang pangdenge. Itu mata ceramah mubalik itu peti kadenge cirina ketutupan ku tiung. Naan penghalangna. Sok zaman ditiung ajaran tanya di tukang anak budak teh. Masih ngarora kana di mana neng? Ajaran ku bapak isukan. Tempo budak anu ditariung tanya ti tukang moal ngajawab ceulikna katitupan ku tiung duruk itu kira-kira madak ngahalangan kana pandenya madak dina rotinan kade cenah ibu kudu taat ka caroge da ditiung balik teh pasea jeung lalakina teh meureun teu kadengeun dibereg ku ilmu dina rotinan ibu-ibu teu kaler teu kidul. Cek ibu-ibu cenah Pak Ustad cenah di urang teh mati iseun nyebut teh mati iseun urang ngayakeun rotinan besok poe naon cenah Pak Ustad kagok teu liar aing urang poe Jumaah we itu darwe ngayakeun rotinan poe Jumaah sabada Jumatan lajengkeun ke ibu-ibu rotin ya itu 2-3 kali mimiti teh ilmu teh temus. Matak carogena angkat Jumaah balik Jumaah teh ditanya ku istrina akang cenah ari ayeuna dinten naon ai sia pan aing teh karek jol tos Jumaahan bannya Senin Jumaah mah aing Jumaah cai teh nganggap ka jelema linglung ka aing lain itu nah naonan cenah make nanyakeun poe Jumaah akang inget teu poe Jumaah inget. Ingat deh kami ay poe Jumaah sok naon oh pada sok rotin sia teh poe Jumaah teh yakin teh geuning inget matak sing inget Kang kusabab abdi mah poe Jumaah teh ayeuna sok rotin wayahna akang di imah ngejo itu beasna tuh dina pabiasan heug siuk tapi keun bisi aya huutan itu heug isikan gede kasana kita kawas nuere itu engke bari ngejoten tong cicing pan piring urut isuk-isuk can dikumahan itu ada kalalaki geus rotin lah kitu na teh da memeh rotin mah hidang kade hati-hati itu wajahna cenah bari ngejoten ngeureueuh bari kukumahan kade cenah itu papak eta popoean pakaian jahitan bisi kaburitan aing datang engke budak nu leutik manian eta kasalaki geus ngaji jadi kitu weureuh ya jelema piraku aing di papadahan ku ustad da cenah kitu mah mata abdi mah di Subang di ditu sarumping ibu-ibu pajengan cenah urang ngayakeun rotin antong bu eueuh nu negeri bae dilik aing mah madrasah nu geus dieun kajian beutuh kajian di ruang we kacau sia geus kadarinya teh gitu nya kade cenah anak hayang jadi megar teh 7 bisi eueuh bener kasara kitu geus kabrak panimu we padahal ayeuna agama lain eta hasibu anfusakum introspeksi diri lamun ibu-ibu kami teh jelema dikawin berarti istri teh dibeli ku salakina ti dunya nepi ka akhirat ti luhur sayung rambut ti anak sosok dampal geus dibeli ku akad nikah nyawa na ge salakina nah kalau meuli mending kaya kitu itu jangan dipenda duitnya ongko kada cenah kang keur koropak di ditu da sok dipenda cenah ku ustad keur ngeusian koropak diperes duitnya ongko sina ngejo jeung urus budak ongko modar lalaki atuh 4 kali rotin gitu mah kata kan dia mah ibu darong kapok ke sarupi kali sok panjenengan urang ngaker roti asudia kacau aing geus dibawa kieu teh diarug aing masih teh itu pereun kan bade nya panas tus teh jadi yang sebagai jual kau pakai beli udut dah daripada marigo dari batur
kapok tidak kayak terutin ya preken itu jadi dicarekan mau usahanya besar lagi na usah bisa orang kaya bajikan aing yang tadi nama hidang na aing jadi kieu itu pensiun usah hari tak kene geus mau rutin deui ada Islam hati-hati Kanjeng Nabi diisrokeun naon isro teh diangkatkeun ku Allah Ta'ala di mana minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa satu acana naik ke langit ke-7 Kanjeng Nabi ditengalikeun ka surga jeung neraka jeung situasi jalma nu aya di surga jeung neraka kareret ku Kanjeng Nabi aya sajajar jelema itu panangan terangah we Pak naraplok we panangan teh igug sirahna saur Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril api-api teh terang Kangjeng Nabi mapan kitu sadidal haya iwat tawadu DP hanap asor beunghar api-api teh gaduh pinter aling-aling bogdo eta sifat Kangjeng Nabi alhamdulillah eta teh narurun ka urang teh sifat eta teh aya ya itu nu bareng haro ge lamun aya nu barang penda teh api-api teh gaduh teh sadidal haya iwat tawadu teh itu aya RT nagih pajak ayahna we selacan gaduh teh eta nya beunghar ge api-api teh gaduh we pusingkeun teh ka RT itu salah alamat jelema teh itu cek malai eta Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril cenah eta jelema cing tarangkod kitu nangkod kana naon bisi anjeun teu uninga cenah Muhammad eta teh sebagian akhlak umat anjeun anu di alam dunyana carekeun nangkod kana naon cenah eta teh nangkod kana parabotna tarola bahasa lemasna mah nangkod kana kanyut itu naraplok we Pak no gede-gede ting parabotna nu salah ngagunakeun kanyutna ceuk ilmu agama sing sasaning jalma anu pernah ngalakukeun jinah sakali maka hudang di alam kubur teh mamasna bakal sarua jeung gunung Uhud panjangna ti ka Bandung eta anu sakali jinah teh panjangna ti ka Bandung anu 10 kali jinah mah panjangna ti ka Madinah nya sanes eureun gedena sarua jeung gunung Uhud nu sakali lamun 10 kali gunung Uhud panjangna ti ka Madinah itu untung ceuk Allah innallaha aliman hakima keur ngabuktikeun jelema nu kalakuanana kieu moal di alam dunya teu aya lokasina aya 10 di desa urang anu tukang jinah heuk dibuktikeun mamasna sarua jeung gunung Uhud maka lamun urang mah bakal katiruban ku gunung Uhud jeung masjid jami-jamina jalan tol oke mau belum kehalangan ku kanyut gitu encan anu ibu-ibu beda saidik banyak ya mama lamun barudak ngora disebut teh pemuda berarti budak ngora lalakina lamun pemudi budak awewe anu ngora awewena mata parabotna ge beda itu ka pemeget kanyut ka awewe mah kanyit gitu jadi beda saidik lah kanyut gitu. Lu istri ge sarua sok di gunung Uhud awakna anger panjangna ti ka Bandung matak lamun dibuktikeun jalma nu boga kalakuan kitu tungtung parabot ibu-ibu teh ayana di alun-alun Bandung ceuk urang Bandung ari ieu guha naon kitu salah kaprah kareta api bisa abus kalija nungar dina talang baga tepuguh stasionna gitu lain heureuy nah kitab aya jelema nu jinah mah gede we pokona malah itu sok aya nu atohon apupurieun di dunya ca aing leutik di akhirat mah kudu moto nya aya nu nanyakeun tapi da abdi mah kenging meser menang meser teh sarua jeung gunung Uhud tapi abdi mah pamasihan sarua masing pamasihan oge gunung Uhud alasan mangga nyangakeun eta mah hayang wae
badag parabotna Cina sekali. Lamun dibuktikan ke alam dunia tapi aya mangbahatna. Lamun jalma Cina sekali dibuktikan ke alam dunia maka mamasna bakal panjang tidak ke Madinah. Mun urang munggah haji teu kudu kana kapal. Mapai kanyut. Nya, ngirinya lempang. Nya, kana ojek. Ditinggalikeun ka Kanjeng Nabi mata umat teh narangkung we kitu. Aya. Kumaha cenah mangkaning abdi mah kungsi, henteu kumaha, gede. Lamun aroskeun tiasa cenah dialitan deui bisa. Keur aya di alam dunya tiasa diurut dialitan. Kumaha cara ngurutna matak diayakeun salat tobat. Carana kanggo ngaalitan kanyut. Nah, urang teh kena angkat ka leuweung. Salat tobat eta mah teu urang di masjid, sok euleukan masjidna ge. Kuduna ka kebon. Mangkat ka kebon anak nyiru 2. Di aturanana dugi ka kebon rawu taneuhna. Poekeun kana nyiru 2 nyiru baru salat tobat dirinya 2 rakaat. Ya. Tos beres salat tobat teras aoskeun istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aoskeun istighfar eta sabaraha kali entong sabaraha kali nu kudu dihitung taneuh nu dipoe dina nyiru rawu ku urang gosokeun kana rarai urang sing nepi ka barijilan getih. Eta salat tobat jeung ngaoskeun sayyidul istighfar teh paranti ngempesan kanyut. Kitu. Hantem ke salat tobat eta rot ngaletikan. Gitu. Nepi we katang kuban parahun nu peotna eureun salat tobatna bedegul ka puhunakeun. Kaituna geus ngaletikan ka dieuna anger gude. Itu. Mata entong niakeun sabaraha kali salat tobatna sakempesna. Gitu. Bilih ya, bilih yang masalahnya kajaroskeun ilmu. Itu. Urang kasinggung si aing boro-boro kasinggung dipapag ge kurang keneh. Entong ngerasa kasinggung tapi sing emut kana hidayah taufik Allah ieu teh pangemutan samemeh jaga dibuktikan kempesan heula ku urang ayeuna. Jadi tanpa ditanya teh urang geus kempes leuheung. Ulah gede keneh geus ditanya, yang geus disugu engke ku malaikat. Kagede teu jadi si parabot teh kali saku aing urang sugu. Geus we. Malaikat nyugu kanyut. Lain heureuy ilmu ditinggalikeun ka Kanjeng Rasul di dinya teh itu di lawang neraka teh ngajajar jelema leuwih ti 40 juta nu kanyutna gede nu teu kungsi di kempesan ayeuna. Nu ibu na teh kitu mata kade teh ku Allah dibere parabot teh da mararaga henteu teh lah. Parabot teh eueuh wajas kitu we cing parurungku cing jarebleh. Ulah sareng ngagunakeun dawuh nu boga parabot alus eueuh. Naon cirina boga parabot alus? Lamun nya parabot alus masuk ditaremong-temong. Meuli gelas oge dina lomari kaca wungkul baya kadileueun ku batur da alus tapi parabot eta henteu ditemong-temong teh kucil teh. Salah ngagunakeun mah bakal jadi sawaja gunung Uhud. Gitu. Gedena eueuh nu gede. Itu boro-boro nu ibu nu bapak wae anu buahna gogoyotan itu adalah mau ditubruk parabot bapak dengan sakieu sok ajaran ke di bumi bener gitu parabot urang ngan sakieu sok tubruk ditubruk teh jeung buah-buah dengan sakieu ngasulit. Nah nu ibu kitu sanajan buahna nyumput oke ditubruk mah sakieu kitu kan pada hari nu ibu-ibu masuk ngageber. Nah, lamun itu pulsa bang gitu ya, bro, oh berarti bicara.
Nah, ayo pamagat damatara bawa ukur di sana. Halo.